Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng tepang dangu deui para wargi sareng peribados Kang Nacep dina channel Nacep Tilu Jes. Kumaha para wargi dalerama atuh mugi nya sadayana sing aya dina kasehatan lahir sinareng batin. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Atuh teh hilap dedal doa ya sepuh urang sadayana guru urang karabat sahabat tatanggi urang oke urang sami-sami doakeun mugi ya sadayana sing aya dina kasehatan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dina danget ieu pribados sejak mangdongengkeun deui nya mangdongengkeun hancagarapan dongeng Sunda anu kungsi katuna nyaeta jejer cariosna teh si Onyel lebet ayeuna teh kana episode 35 nya pribados langkung ti payun ada dihapunten wire teu acan tiasa mayeng nya teu acan tiasa mangdongengkeun unggal dinten nanging parendene kitu mugi ya wargi sadayana teu matak bendu kana kalbunya atuh supados teu nyangkolongna kana waktos mangait kana wanci urang teraskeun ya kumaha cenah ieu nanasiban Mang Adul teh ieu. Mang Adul teh di ieu nya disiksa ku si Demplu anu kasandingan nya kamari teh meduki ka dinya teh. Nanging pribados oge nyuhunkeun bantosanana ka wargi-wargi anu teu acan ngasubscribe nya. Nyuhunkeun bantosanana kanggo di-subscribe anu teu acan nge-like nyuhunkeun bantosanana mugi aweun ninggali kanggo nge-like komen sareng nge-share. Yah urang sami-sami ngadangukeun atuh nya kumaha cenah ieu kajucungan caritana. Wilujeng ngadangukeun. Bah Unil jeung si Onyel atuh kaluar nempo kana puseureunna sora sedengkeun ari Ambu Odah jeung Darwati mah ku Bah Unil teh kudu cicing bae di pangkeng sok sanajan cenah dek aya kajadian kumaha bae ge dua urang eta mah teu meunang kaluar ti pangkeng. Leos Bah Unil jeung si Onyel pati ngalaleos muru kaluar. Mana Bah Unil geus nepi ka pipir gebeg. Atuh ngagebeg bae eta Bah Unil teh reuwas kacida nempo Mang Adul carehamna nyengsot. Tuluy tina selabi wirana teh rembes getih beureum hirup ngalukrah kana lemah. Si Onyel ge pon kitu deui. Manehanana teh komo luas ku 2 ku 3. Nempo Mang Adul harita ngajepepeng kapiuhan dina kaayaan tatu nu parana katulug-tulug deui. Jirim si Ocol teh katingali nandangan luka nu luar biasa. Geus kitu mah gregeyeng. Mang Adul dipangku ku Bah Unil maksudna mah dek dibawa ka jero imah. Sedengkeun ari si Ocol nu harita geus tatu parana teh manehanana mah bisa keneh cumarita ka si Onyel. Wahaya Nyil teteh lain sadukun teh ge kangeusan dina peuting ieu ceuk si Ocol nu kiwari jirim jeung sorana teh beuki les-lesan bae. Tuluy kumaha atuh aing geus kieu ya ceuk si Onyel nanya ka si Ocol. Uing dek sateka pola we nane anu bakal nyasar ka ieu patempatan ngandang duna moal kajaga sabinuhna sababajen wewesen teh uing mah sahanapkeun anu bakal datang ka dieu nya wayahna we eta pusaka ti budak manusia aki-aki teh gunakeun pikeun nungkulan ieu kajadian. Pon kitu deui atuh keur ngubaran eta budak manusia nu cilaka bieu teh kop gara inuman ku cai anu samemehna diasupkeun heula kana cupu ceuk si Ocol ngabejaan ka si Onyel supaya ngubaran Mang Adul
mere cai nginum nu samemehna diasupkeun heula kana cupu. Si Onyel atuh ngadenge omongan si Ocol kitu mah manehna leos. Ngaleos bae langsung guragiru asup ka jero imah. Puku kituna mah manehanana teh hayang geura ngubaran Mang Adul. Pan Mang Adul nu sakitu tatuparanana teh ngahariwangkeun. Hari si Ocol harita sabet si Onyel ngaleos manehna mah luncat ka luhur suhunan. Corelat jeleng. Si Ocol luncat kana luhur suhunan ambu odah meh lempeng pisan. Harita teh ngabadega dina tengah-tengah suhunan. Sabot gitu. Si Onyel di jero imah ngubaran Mang Adul. Ku cara mere nginum Mang Adul ku cai nu samemehna diasupkeun heula kana cupu pusaka. Memang eta ge Mang Adul teh teu joal jag-jag jiga dina sulap. Tapi teteh lah atuh Mang Adul teh harita bet jadi nu madakan sadara jeung manehanana teh deui teu pati kumargung teuing. Malah katingali ketiha nu tadi ngalai ge ayeuna mah geus jadi saat. Sedengkeun dina wanci harita kaayaan di luareun imah nyaeta di luhur awang-awang langit peuting nu poek ngan saukur kacaangan ku rapangna bentang-bentang. Ti anggalna aya 3 cahaya beureum pating barasa tuluy ngubeng di luhureun imah ambu odah. Atuh teteh lah eta teh cahaya anu ceuk sabagian jalma mah cenah disebutna teh bandaspati atawa aya oge deui sabagian jalma mah nu nyebutna teh cenah kulhu geni. Aya oge deui eta teh nu nyebutkeun yen eta teh cenah mata sakulilingna. Si Ocol atuh harita surti yen eta makhluk anu dina waktu harita ngubeng teh nyaeta sabangsaning siluman selemin anu diparentah pikeun nyilakakeun sakur nu bongoh nu aya di imahna ambu odah. Dina kaayaan awak nandangan tatu di jero eta si Ocol atuh maksakeun pikeun satekah polah nakisan eta cahaya anu dek nyamar kanu aya di jeroeun imah. Berasa cedak celeng cedak celeng. Eta cahaya beureum anu hiji mangga barasat dek moblos kana suhunan. Ante kabat atuh sabab ku si Ocol teh kaburu ditalaku tuluy mangpe ngubeng deui ka awang-awang ngan teteh lawargi. Eta 2 cahaya sejena oge atuh geuning teu cicingeun kitu bae. Cahaya nu hiji atuh ngajedak kana tonggongna si Ocol anu ngabalukarkeun manehna nyolontor doyong ka hareup. Sedengkeun cahaya anu sejena nyasar lempeng pisan kana dada si Ocol. Cedak. Harita atuh nu keulengit kasaimbangan teh kasamar ku cahaya. Bluduk. Si Ocol langsung luncat nyalametkeun dirina. Ragotna nu tarung di luhureun suhunan. Hari di jero imah mah ambu odah mah dina waktu harita teh ngan saukur karasa keung nu lain lumayan. Sok malah kadenge nama paparalakan dina suhunan teh nya sakumaha ari nu disada mah ngan teu kurang-kurang deui mangsa sorak marala kadenge teh sok rajeun dituturkeun ku oyagna eta imah. Ngariep jiga di eundeuk kulini. Bledak. Kadenge dina para aya nu ngabledak. Teteh lah atuh eta teh hiji cahaya anu teu katahan ku si Ocol tuluy mobros ka jero imah. Nah eta mah teu kungsi lila. Oceak teh atuh ambu odah ngajerit di jero kamar. Teteh lah Darwati teh dina waktu harita beuteungna mudeg-deg bareu. Dina bahamna keluar getih hirup lalamaran. Jung Mbah Unil teh atuh asup ka jero pangge. Si Onyel teh tadina mah dek nuturkeun. An sabet si Onyel cengkat dek nuturkeun, bledag deui. Aya sora samodel nu tadi.
ngan ayeuna mah balukarana teh matak nambah ka ketir jeung pikahariwangun sabab detela geuning wargi Mang Adul ayeuna mah ye Mang Adul nu satadi geus bisa diuk teh dumadahkan manehna teh jadi utah getih adug songko mana sakapeung beling jeung paku karahaan teh bari jieu kautahkeun ta ku Mang Adul teh buuk inyuk segala rupa biji geus kitu mah tubah unil jeung si Onyil teh sewang-sewangan ngagugulung dua urang jalma nu keur nandangan kajadian nu matak ketir jeung matak pihariwangeun kacida. Caturkeun di luhureun imah Ambu Oda si Ocol nu ayeuna keur patutunggalan jeung cahaya beureum di luhureun suhunan teh beuki lila beuki kadeseh wae keur mah keur deui kaayaan manehanana teh nandangan tatu di jero katurug-turug deui eta teluh anu ayeuna disinghareupan ku si Ocol teh nyaeta teluh lebur nyawa tetela eta teh mibanda kasakti nu luar biasa dalah kaayaan si Ocol jag-jag waringkas oge atuh tangtu mustahil pikeun si Ocol bisa nandingan kasakten teluh lebur nyawa nu mana eta teluh lebur nyawa teh deui jadi salah sahiji tanggalan bah oge mangsa ngalakukeun santetna eta teluh lebur nyawa teh biasana masuk digendengkeun jeung teluh samara nyawa oge teluh Brajapati mangsa digunakeunana. Ari perwatakna eta teluh lebur nyawa tetela salah sahiji teluh nu tujuanana keur ngaburak-barik sakur-sakur pager gaib atawa makhluk-makhluk gaib nu dek suka andon bebela ka jalma nu dek ditarget kubah oge matak teu mustahil lamun dina wanci ieu si Ocol teh keur kacida bahayana si Ocol nu geus punggas harepan manehna ngemu ka hariwang sababun manehna bobor karahayuan ku eta teluh lebur nyawa tangtu bae atuh makhluk samodel manehna mah jasadna bakal bubuk lir kabua ngan lain eta deui nu dipikahariwang ku si Ocol teh manehna hariwang sabab nu jadi baturna nyaeta si Onyil nasibna oge deui biheung kumaha lamun manehna ayeuna teu bisa nahana seru cedak bro cahaya beureum anu teu reureuh nyamarajirim si Ocol nu satekah polah ngahalangan eta cahaya supaya teu mobros ka jero imahna Ambu Oda si Ocol ngacorelat deui luncat narajang kana cahaya nu dek mobros ka tengah imah dak celeng ayeuna mah eta cahaya beureum teh ngaceleng tuluy ngajirim jadi hiji makhluk nu jangkung gede si hungra ngeteng kulit hideung mana bulu manusia gede-gede nyere mun ku syariat mah eta makhluk sakitu gedena hanya celeung dina luhur imah teh atuh tangtu we imah teh bakal runtuh ngan dasar kangaranan makhluk gaib atuh tetela eta hanya celeungna dina suhunan teh teu matak bejad sanajan sajangka kenteng bae oge corela culung eta wujud tina teluh lebur nyawa nu mibanda nibankeun panarajang ka si Ocol an si Ocol ge harita teh cicing gitu bae manehna luncat tuluy sapasang sukuna napak dina pigeulang eta si lebur nyawa cebror suku katuhu si Ocol atuh ngewong kana carehamna lawan dah si lebur nyawa ngadayagdag bari ngagero nahan ka nyeri alatan ditajong kewong ku si Ocol ge teu ngantep kitu bae manehna nyusul tepus ku ngasupkeun tonyokan peureub nu nyasar kana cukang irung peureub atuh nu nyasar kana cukang irung eta si lebur nyawa nu sakitu ngedungkuk namruhna sea sebrut gep keleweng
Si Ocol lah harita mah bisa katewak tuluy dibantingku. Kadenge si Ocol koceak dengi. Kolea. Gebru. Si Ocol ayeuna mah nangkarak bengkang dina lemah. Ngan dasar pitulung nu aku. Sabot si Ocol teu walak kaya teu mampu pikeun nuluykeun deui ijen. Aya hiji makhluk nu ngaleang ka kalayangan warnana bodas. Tetela eta teh hiji manuk koreak bodas anu nyacas ditungtung bulu nepi ka tungtung kukuna. Sedengkeun mata korea katingali warnana teh semu beureum nambah kasieun mangsa ngadilak disorot ku caangna bentang. Sora korea atuh beuki eces jentre. Tetela eta teh salah sahiji ingon-ingon Eyang Nurjati nu sok diutuh eta mangsa Eyang Nurjati aya kararapat. Sebrut. Eta koreak bodas anu teuing ti mana bijilna teh nyamar wujud si lebur nyawa. Si Ocol atuh hatena ayeuna mah jadi regreg. Asa lempang dumadakan hilang. Sabab apaleun manehna mah yen eta koreak bodas teh ingon-ingon Eyang Nurjati. Sok malah manehna oge apanan basa kabur tina inceran Eyang Nurjati deh. Beunangna mah disamar ku eta sakadang koreak bodas. Manea si Ocol cangkat nangtu wujudna atuh ayeuna beuki les-lesan tandaning manehna nandangan tatu nu kacida paranana. Ngan si Ocol dina kaayaan nu sakitu ripuhna teh teuing kah nyalametkeun diri atawa kabur ti pakalangan. Manehna tuluy bus ka jero imah nyampeurkeun ka si Onyel nu keur ngagugulung Mang Adul. Mang Adul nu adu songkol alatan disammer ku teluh Brajapati. Si Ocol atuh harita manehanana teh manggihan si Onyel. Si Onyel anu keur kaweur tepi ka poho kana amanat manehna pikeun ngagunakeun eta pusaka. Kadenge sora si Ocol anu les-lesan ngageroan si Onyel. Si Onyel anu keur ngagugulung Mang Adul. Harita atuh ngalieu nu digeroan gancang bae ngalieu pre. Harita si Ocol ditukangeun anu kiwari les-lesan jirimna. Kerabuka eta pusaka bari menta kanu kawasa mudah-mudahan bisa bereskeun ieu kajadian. Ieu heuleuy urang duaan tetela keluar tina hitungan deuleu nya. Ceuk si Ocol tuluy les. Si Ocol leungit tanpa lebih hilang tanpa karana tina panempona si Onyel. Ngan si Onyel harita teu kaburu mikiran si Ocol. Anehanana nuluykeun deui ngagugulung Mang Adul. Mana geus kitu? Si Onyel gawat bae atuh manehanana ngodok saku nyokot cupu pusaka. Geus kitu si Onyel teh kunyam-kunyam merdih ka Gusti nu Maha Asih. Menta ka Hyang nu Maha Kawasa dut tutup cupu dibuka. Bus, cai teh dia cicikeun ka jero cupu. Kajadian nu luar biasa. Eta tina cupu teh biji lah haseup ipis. Ari keur bangsa lembut mah eta haseup ipis teh tetela hiji kakuatan nu luar biasa. Mun makhluk epes-epes mah dilakueun teuing we teu kasedot tuluy kakrem salilana dina eta pusaka. Eta teluh nu nyammer ka Mang Adul teh atuh dumadakan ngejat saharita meh bareng dituturkeun ku teluh samere nyawa nu teu mampu ngungkulan kasakten Bah Undil murid tunggalna Bah Kompan. Plesat. Dua cahaya beureum barijil tina awakna Mang Adul jeung awakna Darwati tuluy pating beledag nubruk ka langit imah mobros bijil kaluar. Geus kitu mah
Atuh Darwati jeung Mang Adul teh ngalalempreh kapiuhan teu inget di bumi alam. Tuluy geus kitu mah ambu odah bahundil katut si Onyel teh ngarubaran dua urang jalma nu keur pating jaloprak kapiuhan. Sedengkeun eta dua cahaya anu ngabarasat bijil ti imah ambu odah teh tuluy kabur mangprung bari dituturkeun ku jirim si lebur nyawa nu dina harita balik deui wujudna jadi cahaya beureum. Eta tilu cahaya beureum nu pating belesat init kapucuk pasir ipis teh harita dibuburak diudag-udag ku sakadang koreak bodas. Pating balesatna eta opat cahaya di luhur langit anu poek kacida ngancaang saukurak kasinaran kurapangna benta. Atuh beuki dieu beuki deukeut ka imahna Baoge. Ayeuna urang caritakeun Baoge nu keur nying hareupan parukuyan di goah panyepenanana. Pluk pating karepluk eta keris pusaka angkeuhan Baoge anu satadina keur nangtung ajeg pating garepluk ngagoler di hareupeun Baoge. Oi dede anjing gagah oge sia ceuk Baoge kadenge manehanana gegelendeng surti yen nu dihala ku manehna teh lain jore-jore. Manehna tatan-tatan sabab pasti bakal aya pamalik tina kirimanana. Serok manehna malik kagigireun nu maksudna dek nyeungeut dupa. Nah atuh barang diseungeut buricak teh eta dupa ngaburicak seuneu. Teh lah eta teh dupa nu tadi ditukeurkeun ku si Onyel teh ya. Ari pikeun Baoge mah atuh pirakueun teuing teu mata kreuwas. Dina kaayaan keur genting kitu eta nu diseungeut make jeung ngaburicak sagala manehna keur sajongjonan mah hebat tina kawaspadaanana. Cilebet kadenge tina bilik aya sorat tarik anu ngajelebet. Ret Baoge atuh langsung ngareret neuteub kana sumber sorat. Can leungit kakagetna Baoge harita awakna didoyong ka hareup alatan ti tukang aya nu ngabledag nyamra kana pundukna. Cedak aduh kunaon sia ieu teh. Tetel eta nu nyamra kana punduk Baoge teh nyaeta sakadang koreak bodas. Kadang koreak bodas nu tetela bisa mobros asup ka jero goah panyepenan Baoge. Koreak anu geus aya di jero panyepenan teh tuluy manehna nangtung hareupeun parukuyan nu ruhay. Baoge oge harita gasih kunyam-kunyem mapatkeun jampe pamake mantep ajian jeung teu poho ngagero jin nu ngancik dina pusaka kijing bungkem anggeuhanana. Cacap Baoge mapatkeun kalimahna tapi tetelah jin angkeuhanana teh betaya enggon datang. Sok malah manehna teh kalah ka dijebrot deui bae dibintih ku jangjang si koreak bodas. Sakapeung beungeutna diranggeum ku cakar nu sakitu seukeutna. Atuh balukarana mah Baoge dina peuting harita mah nandang tunggara jeung kasiksa luar biasa. Geus dirasa cukup ngawarah ka Baoge eta sakadang koreak bodas si nu buruk deui kana selabilik. Tuluy eta jirimna leungit tina panempona Baoge nu harita geus teu walakaya ngalempreh nang karak bengkak. Dina wanci janari gede sedemplu nu ingkled-ingkledan kunang iteuk teh geus nepi ka imahna Baoge. Reket sora panto dibuka. Pluk pluk
sora lempang neuneut kacida dina palupu ukituna maapan kaayaan si Demplu teh engkle-engklean lempangna plus katengah imah tuluy parat kagoah panyepenan bah oge mana breh teh kasampak bah oge keur baloboran geti beungeut raca pon kitu deui leungeunna mah jararona keur eta alatan cakaran si koreak bodas teh. Atuh Gusti nu agung. Si Demplu cula bae kana iteuk poho kana kanyerina manehna muru ka bah oge tuluy nyangkeh sirahna. Aduh Bah Guru, Bah Guru. Cek si Demplu ngageuingkeun guruna anu sakitu pika hariwangeun kaayaanana. Kan untung bae nu digeuingkeun teh beunta tuluy manehna nyarita. Aduh cilaka Plu euy. Cek bah oge bari sumengil nahan ka nyeri. Entong waka nyarios Bah Guru, ge sisim abdi bade nyanak heula cai, urang landongan heula Bah Guru. Cak, sirah bah oge diecageun lalauna. Tuluy manehna sanajan pateuh ge, ari didorong ku kanyaah kanu jadi guru mah, me asa teu karasa naon-naon we. Eta suku nu sakitu geuneukna alatan remek dibintih ku hoe pusaka Mang Adul teh. Euleut sawatara waktu eta si Demplu geus datang deui nyampeurkeun ka bah oge. Bari mawa baskom eusi cai haneut. Tatuna bah oge teh ditetelan ku kaen baseuh haneut. Manakeuna kana haraheutna atuh bah oge teh teu sirikna mangajerete alatan ku beuri. Aduh. Cek bah oge ngajarete. Aduh pangapunten Bah Guru, punten singgiat margi bilih ka bujang jaraman pamin teu enggal-enggal di landongan Bah Guru, punten singgiat Bah Guru. Cek si Demplu bari nuluykeun waktosna nu seep. Kumaha atuh ieu teh nya? Gening jadi ruksak dua belah pihak para wargi anu diteluh ripuh anu dek jail kalah ka jadi malik cilakanya kalakuan si Onyel ya dek ngajailan maksudna mah tapi nu korbanna teh Mang Adul deui duduh teuing nasib Mang Adulnya Mang Adul nya kopi puntang lah Mang Adul mah orang puntang berwarginya di Cikreut teu. Ya biasa namun ka dieu sok nyana kopi. Nah ieu mah teu aya duka teh acan panen, duka kebonna dijual. aduh ya dijual meureun keur jajan si Onyel Mang Adul. Sakitu wae atuh wargi nya anu tiasa kasangakeun dongeng si Onyel dina episode 35. Nanging pribados sateu acan amit mundur amit munggur teh. Bade nyuhunkeun bantosanana. Tong hilap subscribe, like, komen, sareng share. Sareng sagedengeun ti eta pribados oge teu lali deui. Bade nyuhunkeun dihapunten tina samudaya kaluputan kalepatan bilih aya langkung saur bahe carek dicalotot omong ti soledatna basa. Sok malah deui tina katetiasaan sareng kakirangan pribados oge. Atuh mugi wargi teh teu kenat-kenatna ngamalu. Sakitu bae nu tiasa kasangakeun dina danget ieu insyaallah minggon payunnya urang teraskeun kana episode 36. Sakitu bae wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.